Wabarakatuh. Semangat ya. Semangat. Sampurasun. Sampurasun. Sampes. Ya, kena dada ya. Sampurasun. Kena dada, kompak tinggali. Sampurasun. Sampurasun. Sampurasun artinya naon? Terang teh. Hartosna naon? Sampurasun teh hartosna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami upami dina akidah agama Islam mah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Nah, upami dina budaya sampurasun. Upami atos cag rampes, cag teh desotkeun rampes. Ya. Orang mah orang Sunda, orang utamakan bahasa Sunda, bahasa Indonesia mah bahasa internasional, bahasa nasional, ukur komunikasi jeung bangsa dunia. Ya, gitu. Umat aya pupuyeun ti Abah danikeun. Hidup nu pameget sareng nu istri, umat. Ulah dek ngalawan kanu janten ibu sareng ram. Umat pupuyeun ti Abah. Ya. Kunaon? Karena indung anu ngandung bapak anu ngayuga. Indung anu bapak anu ngayuga. Anu ngandung teh anu ngandung, anu ngayuga teh anu maraban. Bapak adanya ngayuga. Ade umat eta jalan ka sorga hidup kabehan. Ya, ibu jeung rama. Umat upami dipiwarang kudu jeung ibu sareng rama. Contoh misalnya, neng pangyanakeun anu heula tapi kengeng gitu, tuh kengeng ngelawan, ya. Kami jangan ibu sareng rama kunaon, karena berkahna urang hirup di dunia teh berkat doa ti indung sareng tibab, gitu. Jadi ayeuna rek munjung ka mana wae ge, rek muja sagara oge, aya nu langkung sae munjung mudu-kudu ka indung, muja kudu ka bab. Nah, eta pupuyeun ti abahnya umat hidup. Didoakan ku Abah sing sarehat, sing gampir rezeki, sing sukses, sing bisa jadi pamimpin ka payuna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lihan deui kana latihan. Kade umat punten kasepuhan. Dina kuda-kudanya umat, dina kuda-kuda kade sing jejeg nya. Ulah ketika disepak ku batuna ieu melewang gitu, gubrak. Upami keur istri keur naon, keur jaga diri, bisi cenah aya nu rek heureuy. Zaman kiwari mah kudu hati-hati. Manusana geus kurang adab zaman kiwari, nya keur nu istri ye, nya. Sok aya rek heureuy, rek nu pipilah, rek nu gadok. Hais. Ah, nya. Rek nu kenca da rek gerak. Hais. Gitu nya. Nah, eta kudu digunakeun keur jaga diri gitu. Mudah-mudahan kapayuna persatuan urang biasa dina hiji wadah nyaeta Abah ayeuna nuju proses ngadamel sanggar seni budaya Sunda ya. Sanggar seni ieu namina teh gelar halimun ya. Jadi urang kudu gelar ya, kudu geus waktuna urang ngagelar gitu. Akhirnya hidup latihan sing fokus ya. Ade ulah pernah ningakeun salat, waktu salat heula. Agen teh cek guru atau cek indung cek bapak waktuna salat dipiarang ka warung, mamah bade netepan heula. Nya, utamikeun tah ibadah mah nya berbekal urang hidup jaga di akhirat. Karena sahebat apapun manusia nu aya di alam dunia, sabeungharna jelema nu aya di alam dunia anu dicanak ka yaumul kiamat teh ngan saukur di akhir baring teh engke amal ibadah urang. Tanya kade puji teh Abah umat dina latihan ulah meleng kudu tapis tingali lamun klik ke belah kenca kudu ka mana ieu sarca teh nya kudu talingeus kitu nya kudu awas sapertos kieu neng senyum bae ti tadi bogohnya Abah. Bogoh eta rasa kadeudeuh nuhun. Ya. Abah ge boga rasa kadeudeuh hidup kabehan. Deudeuh. Ya anu jadi anak ieu kabehan. Abah ge diajar keneh dina budaya ya. Diajar keneh. Nah,
urang sharing urang babarengan anu teu acan bilih anu teu acan dialebetkeun kana grup wartosan ka Kang Aep nya Kang Aep supados dilebetkeun kana grup supados minimal para orang tuana tiasa ningali atau ngintip dina grupnya arahna urang ka mana karena memang perjalanan urang dina budaya teh teu tiasa leupas tina pemantauan para orang tua karena tanggung jawab urang berat Kang Aep kesepuhan nya ketika ngabimbing urang kalih teh ya keselamatanana ituna ieuna gitu mung panginten mung saalit pupujeuh ti Abah dina budaya mah nya jarang pisan urang kenging hasil secara materi ya pahit perjalanan Abah kirang langkung di budaya nembe 30 tahun jalan dina budayanya alhamdulillah teu acan kenging nanaon gitu tapi bagja biasa kenging murangkali anu dugi ka provinsi gitu ya juara alhamdulillah tos nyandak wilayah masing-masing nah kaleresan ayeuna urang di Cipeuteuy dugi ka ayeuna teh teu acan aya nu mampu ieu ngabanggakeun desa urang desa Cipeuteuy dengan potensi gitu ya dengan kualitas dengan kemampuan putra-putra Abah ya sadayana ayo ayeuna urang buktikeun ayeuna fokus diajar fokus latihan maksimal pokoknya ti Cigetong kudu jadi juara didoakeun ku Abah menjadi juara nasional maksimal internasional nah kan gitunya jadi proses perjalanan orang ketika rek nitih kana hamalan anu kadua sampai naik kana panggung ieu butuh konsentrasi anu benar-benar